eta euy. Ah, spot mancing potensial ya mah ya. Ayo ah. Bro, banyak kasih obos sih. Dudu nih, Pak. Walah wat ka hade kieu lapak teh mang lockdown wae emang di dieu nguseup teh. Tomang. Gabus. Ayo lauk sapoa pasti geus aya. Teuing nya aing mah target teh hayang nama kudani jeung paus di dieu teh. Aya emang. Oh, aya. Tingali we. Oh, ya Kurang buktikeun ayeuna. siap atuh. Oke. Ayo. Mana sardungnya? Bos aing. Oh, iya. Hey. Bos. Aya kabar gembira. Kabar gembira naon? Aya orang kota Anjing. waan ka dieu. Renceng jeung loba duit euy lama. Orang kota Di bawah mana? di ditu keur nguseup kan bos bisa ngahipnotis. Oh, Anu pikiran sudah dulu. Kitu gampang. Asli teh. asli. Ayo. Ayo. Orang operasi hipnotis deh. Bapak teh garing kieu baranya. Naon deui ngarangan jalan? Kali. Minggir. Jalan lah. Bisa kali jelema teh. Saha eta? Sardung. Polontong wae hirupna teh maing punten mas hayam jelema teh. Tingang ra. Tiang kopeahna. Isuk aing. Parah, mereka mana itu jelema teh? Yo. Bunyu. Paguyud wae deh. Woi, bos. Sama Didinya orang mana, bos? eta orang legok. Orang legok, cing ka dieu heula, bade aya picaritaeun yeuh. Kalau sih biasa ya mah. Warga kampung sini. Ye. Sok piliereun di wae gedaya. Mah aya naon ieu teh? Anda dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir. Oh. Wawanianan Anda masuk ke daerah sini tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin saya. Kan bebas men Kang ieu mah Kang. Beda lagi. Pokoknya mah di dia mah wayahna weh harus ada izin, Masukan. harus ada pemasukan. Kok aya kumaha pemasukan naon ieu teh artina? Goceng, goceng sama ini buat saya. Oh, ulah ieu mah kanyaah. Wah, ini mah harus dihipnotis. Hmm. Mau tahu saya bisa ngehipnotis? Oh, Wah. itu rak mah. Lihat, kamu lihat ini. Kumar Kalikatung. Sini kan punya kamu. Sekarang giliran kamu. Kumar Kalikatung. Buah. Cuan SD maneh mah. Anu rakain. Level 2. Jadi deui. Oh, Level 2 teh naon? William. Moal, kalau kumaha oge sok. Beuy sok sing loba we kelas asa. Ini Aya aing sieun. Terus buka urang atuh. Kumar Kalikatung. Moal. Anjing kumaha ieu? Urang manehna dihipnotis ya. Kieu aing ngahipnotis. Asian kuing silongkrong kanon, bungkus daun jarak. Oh. Aing Kakitu itu orang balik aing. Tong boronu kieu ngahipnotis. Bisa aing ngedekeun kantong sia. Kunyuk maneh mah. Kan menang loba sugane duit jerona. Nah, topi. Wah, cager sia. Ayo, urang ganti tempatna. Aya naon ieu teh? Ayo we. Bantepkeun jelema lieur eta mah. Kunyuk sia.
Oh, si bergud. Mana naon? Coba barado kita belum ada. Si udah jurik man. Nah, iya. Si Obos ke rumah itu dihipnotis. Kurang kota. Lambok. Aisyah. Bongan. Di mana we babales mah? Kajian lain-lain urusan aing. Sabodo amat datang-datang ka dia si Suluduk duduk juga hayap puas pokoknya. Anjing. Mana yang aku buana ini sorangan oream dengan aing. Ayo karunya bae ayo aing mah da. Cuman tuh dah. Ayo bae aing mah da. Di mana sih kayaknya? Gitu. Ayo siat diheula. Simpre good dah sa kepada puasanya sih situasi kupat rum kadang gerak. Mana? Gitu. Itu sepitu. Kalau pieu. Eta salah kata. Asli eta. Bae daguan itu. Urang masih ieu. Sok pangikeun. Mang. Selamat. Naon, Kang? Ya, tuh bad maneh ngajok kokok. Urang rek mau mulangkeun kantongna sik ieu nya warah. Ya atah warah heuh. Ieu warga di dia. Urang mancing ujuk-ujuk duaan keur ngeunang-ngeunang main palak segala ieu teh. Naon caritana maksudna kitu teh kan? Itu ngejak. Kieu we karunya nya di omeana di ubarana neangan walungan nu gede alungkeun. Ya. Itu unggul. Itu unggul. Oh mantra-mantra lain. Wah, aman. Ayo. Oke. Urang gebruskeun. Ayo, pulang latihan. Non. Siap, Kang. Man, Kang. Bos ye. Puas ya. Dengan benar sebab akibatnya deh. Ya. Woi. Tadi teh. Tadi teh nya gara-gara teh gara-gara cai. Udah lu. Karena Berikan. Belum. Siap lagi malas. puas jadi. Ya. Jangan berarti batur. Apa? Lebok.